Alkisah aya genep orang sobat. Maranehna nyaeta Cinta, Randy, Rio, Brian, Bunga, sareng Gigi. Ayeuna maranehna teu salami sasobatan ti kelas 1 SD. Masalah muncul pas aya Ijam, Ramos, Bianca, jeung Elisa. Penasaran kalanjutanana? Hayu atuh orang simak caritana. Laki ayah asal orang. Namun awalnya gabelis mah bukan bobogan dah. Si Brian mah pikiran tah dengan kamu nuletik wae untuk naik kelas. Brian jangan nyari goblok. Kalian sih bobogan jadi sama belajar. Anjing mah orang gitu mah ada pernah bisa ke batu. Nama tuh ini teh. Ini itu Mahal kitain. Itu yo ada yang Maranehna siserian babarengan teu heula datang weh anak baru eta nu keur diomongkeun. Hai kalian murid baru ya, salam kenal aku Lidi. Ih, siapa juga yang mau kenalan sama lo? Gak level kali. apa lo lihatnya di GN ya tak. Hai, apa yang ngapain sih lo kenalin nama lo dia? Ya, aku kan cuma kenalin boleh. Ya gak boleh gitu lah, kita itu beda. Yang mana itu nama anak kaya. Benar. Nama bapak kamu yang kayak bukan kamunya. Kita tuh sama gak ada bedanya. Sama-sama lahir dari seorang ibu. Di lo itu orang miskin, kita tuh orang kaya. Miskin atau kaya itu lah akan yang kerjanya kerjaan mereka sama kita. Haha Pak Ustadz ceramah-ceramah untuk dia di masjid kali itu. Emang lo punya apa sih? Kita punya segalanya, semua kita bisa beli pakai duit. Alah, aku dulu. Bel istirahat di sada. Brian jeung sobatna indit ka kantin. Naon nu bakal terjadi di kantin engkena? Kalau aku ya, bola seukur. Kalau aku beda anak mereka. Oh, cinta mana dia? Udah hafal Kayak jajan mana? Oh jatuh satu. Brian memasangnya. Oke. Brian tos mangmeulikeun minuman keur sobatna. Tapi minuman eta dibahekeun ku si Bianca jeung sobatna. Ah, makan mah kenapa ini dibahe? Naon bareng apa? Naon ya? Dia tanya, minuman pun dibahekeun. Gantian download. Diganti. Gampang soal eta mah, tapi kalian harus tunduk sama Mengarang teh gak percaya bos. Oke, cara berisi, kayak gitu kalian bisa ganti. Jaga ya mulut maneh. Jam khawatir nanti pengen tawarin kelakuan kamu karena kelakuan kamu juga bikam. Bianca jeung sobatna nyerang si Randy jeung sobat-sobat nu lainna kecuali si Cinta sabab si Cinta teu ka kantin. Guys, kan mereka tuh sahabatan terus kompak banget. Gimana kalau kita hancurin persahabatan mereka? Besis tuh. Lebih jam karena aku makan. Ini aja kita datang ke rumah mereka terus bikin berat yang buat persahabatan mereka hancur. Bagus juga ide lo. Tapi kita belum ada yang tahu rumah mereka di mana. Di buku tulis mereka kan ada apa? Oh iya ya. Saenggeus Bianca jeung sobatna nyusun rencana, engke pas saenggeus bubaran sakola, eta Bianca jeung sobatna dek langsung dilakukeun. Bel asup di sada, Bianca jeung sobatna baralik deui ka kelas. Saenggeus 2 jam pelajaran bel bubar oge sada. Saenggeus Randy jeung sobatna balubar, Bianca jeung sobatna dek langsung ngalancarkeun rencana anu dijieun tadi. Dan ini ada surat dari Brian. Nah, kamu tahu rumah aku, tahu dari mana? Ya tahu weh.
Si Bianca jeung Ramos terus mapai hiji-hiji ka imahna Gigi jeung sobat-sobatna, kecuali si Rio, sabab imah si Rio cenah mah misterius. Intina surat anu diberekeun ka Randy jeung sobatna eusina nyaeta silih ngadu dombakeun. Isuk-isukna di sakola. Bunga, Cinta, Randy, Gigi jeung Ryan maranehna silih musuhan. Naon mana ngomong ke naon? Jangan ngomongkan. Tempo mereka musuhan. Tidak orang teh. Dan gitu. Kahaja obrolan Bianca jeung sobatna kacepilkeun ku si Randy jeung sobatna. Oh jadi ini ide kalian semua? Enggak, ini semua ide aku. Iya, aku minta maaf sama kamu. Iya, aku juga minta maaf. Iya, aku juga minta maaf. Boleh kan kita sahabatan? Iya, kita boleh gak sahabatan sama kalian? Iya, boleh. Iya, Boleh. Boleh aja. Oh ya, udah makasih ya, maafin kita. Ya. Udah papa santai aja. Akhirna Bianca jeung sobatna jadi sobat Randy jeung sobatna. Demikian drama nu judulna Ti Musuh Jadi Sobat. Sakitu wae drama anu tiasa dipintonkeun ku kelompok Neng Arla sareng rerencangan nu sanesna. Mugia tiasa ngahibur sadayana. Nyuhunkeun dihapunten bilih aya kecap anu kasar sareng anu teu dipikaharti. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon mana ngomong ke naon?